Arek naon ka dieu? Tulungan jang euy api rek nginjem duit. Naon rek nginjem duit? Kunaon? Deka. Ngan hayo nginjem duit. Atuh tong nginjem ka aing. Heuh teu da kasaha deui. Lain ke heula ai api nginjeman duit jang naon? Nyeta budak asup rumah sakit. La ilaha illallah. Lu bener. Naon cenah penyawat? Virus corona teh. Aduh. Heuh nyeta api ge bingung euy. Ayeuna api butuh sabaraha? Ku dewek ditulungan. Sabaraha we saya ikhlas ya. Ngan kade ieu ku dewek ditulungan. Api kerah mawa virus ka dieu, kajenting pegat duduluran aing ngajeng sia ha. Nyeta atuh geura tulungan. Bisi ku aing ditepakeun ka sia. Naon? Tong gagabah eta ngomong. Heueuh ku aing rek ditepakeun. Nepakeun nu kitu patut ka dewek? Heueuh. Geus pohokeun, ena mah ulah dibahas. Geuwat sia kaitu geura disalin, urang ngilu jeung api ke rumah sakit. Soalna budak api teh hayang dilongok ku alona paling ganteng nomor 1. Teu aya deui. Apaan eta teh penyakit level tinggi? Mun na Mobile Legend mah eta teh geus kana mitik meureunnan. Ya heueuh atuh urang masa ukur bisa pasrah jeung tawakal ka Gusti Allah, ngadoa tiap waktu. Eta soal Mobile Legend da api ge baheula pro player atuh. Oh gitu? Heueuh leuh. Atuh heueuh seteh meskipun HP aing sok ngelag tapi aing pro player. Pih saruak pas dewek pokona masuk juwet. Komo mata sinyal hejo ngelag ting kunaon deka ting dihack sugan ku baturnya. Deka sok amak pisok bebek kana galar can tika pejet mah eta HP. Lamun can pejet keneh dialungkeun. Atuh sing api ke kana barang teh. Heuh da juwet geuning pih ka otakna ge. Kumaha deui itu da? Ayeuna mah kieu lah, urang bayuan Alucard ka jenting ngelag oge. Hayu di layanan lah. Paruhan maneh naon? Naon we? Coet? Anjing kirik aya tuh. Heueuh lah kajeun. Kumaha nya salaman nu bener ieu? Atun biasa we. Mending tararangna itu sok yuk. Deal nya. Heueuh siap, kade ngawadul. Oleh ingkar janji nya. Nya moal atuh. Naon? Hayang peluk pelukan. Bisi ketepaan aing. Mi banget sia. Ku aing Sinarap virus kira-kira. Oke tuh nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.